Sampurasun lepas pengaisan nu ngamatakeun nyeredetna hate. Neda panghampura ka ibu nu ngandung, ka bapa nu ngayiga. Hiji jadi wasiat pikeun hirup kuritna urang. Nu jadi cukang lantaran ragragna urang di ieu alam. Pangucap, panguping, paninggal nu ngajadikeun nyaksen ieu alam dunya. Di dieu urang kudu sadar pikeun ngalenyepan barisna hate nu sumarah diri. Kulantaran hirupna urang di ieu alam kudu bisa ngajadikeun ngamatakeun hiji wasilah pikeun salametna urang. Omat hiji pangucap eta bisa ngajadikeun hiji totonden dina kahirupan urang. Ucap eta kudu bisa dijaga, sangkan tong leupas tina kodratna. Baris urang kudu bisa ngalenyepan tina hiji kahirupan pikeun bisa hiji carita. Eta hiji carita bisa ngajadikeun teu saluyuna jeung pangucap anu teu sabrehna. Kulantaran pangucap bisa jadi pikeun hiji pamolahna rasa nu matak lunturna hiji pituduh nu aya dina ieu kahirupan. Omat urang kudu bisa baris ngajaga pangucap, sangkan saluyu jeung dina